saya akal teh terus katunggalkeun pangeran di dinya teh masalah salajengna kumaha carana eta ilmu nu tos tiasa nauhidkeun akal tiasa dikaitkeun kana kolbu gitu. Margi lamun misalna ieu ilmu teu buru-buru dikaitkeun kana kolbu ku titinggalian jeung dadanguan ieu ilmu teh sok laas gitu. Cikene semangat gitunya teuhir teu walahir jol-jol mulapes udah gampil ningali naon ngadengi naon ta supados titinggalian sareng dadanguan teu ngaruksak deui kaayaan akal urang ta ieu ilmu dina akal teh kudu buru-buru dikaitkeun kana kolbu kitu maksudna teh. Kumaha cara ngaitkeunna teh? Oh Gusti Allah Maha Uningan. Ciri Maha Uningan Gusti Allah kana perkara ieu naon? Dalilna diabadikeun dina Quran gitu. Tong sakali-kali nyarita geus iman saur Gusti Allah sacan didatangkeun ka anjeun ujian sakumaha didatangkeun eta ujian ka jelema-jelema sacan anjeun kitu. Tah Gusti Allah teh ngagaduhan tradisi saha wae jalmi nu dina sudurna tos aya ilmu tauhid ku kanyaah Gusti Allah nya disogrogeun ujian ka jalmi nu dina akalna tos aya ilmu tauhid. Naon fungsi ujian eta teh? Fungsi ujian eta teh ngarasi ilmu ngait kana kolbu. Kumaha ngaitna teh? Nu namina ujian nekenna teh kana kolbu. Nu namina ujian nekenna teh kana amaro atanapi kana lawamah. Nekenna ujian teh. Tah amaroh nu abrug-abrugan teh rasana teh teu raos. Lawamah nu keur gelisah teh rasana teh teu raos. Supaya eta amaroh teu abrug-abrugan supaya eta nafsu lawamah henteu kekejetan nya dikecelakeun si ilmu tina sudur teh kana amaro dipepagahkeun nya dikecelakeun ilmu tina sudur teh kana lawamah dipepagahkeun tah ngabitan we ngait si ilmu nu aya dina akal teh kana kolbu tah eta mah ku titinggalian dadanguan teh moal laas deui aya tos ngait mah kitu.